karunya di planet Jupiter itu Bisa jadi. nya Anak ini ante. atawa meureunnan incunan ini ante Bisa jadi. pugus eta mah bayi tabung montong sok ngahina sia yo oge makhluk pangairan makhluk pangeran gitu lain pangairan galak sapisan urang-urang kis kena abong sato. Hei Anoman, sanajan sakabe para senopati sampun ngemasing pati tumakaning perlaya moal gila ku omak muarek ngejat satu yang beas ansur lebur papan kali tulis ansurkeun poe ieu ku aing urang-urang kis kena
nyataka emut kasadayana para saderekna anu parantos gugur medan tempur perlaya di medan dana laga pati medan jurit kitu kaayaanana kabayangkeun waktu kumpul di karaton nepi kana remongan deui nutos marawa bibi sarpakinaka Kalau lebatnya Eyang Prahasta Kakang Indrajit Paman Kumbakarna oge dulur-dulurnya adinya lancek sampun ngemasing pati tu makaning pelaya wah can bisa males pati kasih batara rama jeung sabalat balana can sinura saning ati aing hei para senopati kula sing dia ya enggak ya pada jali laras salendro jali eta gini kumaha we teh tebih kene aduh urukan saya dunungan kita ngahacurkeun si Mah Baktos ulan abdi turunan penyu kalau kuya batur susah rakyat geruk sakti sia menyanyi we ada ulah ripuh sadayana atuh dangdang haleuang ge kok ieu mah ngahaturkeun si Mah Baktos ulan Gusti nuhun aya pikir sae naon kelanan diuk ulan diuk mangga ingkah bat sidik maneh teu neuleuh Oboy itu terminal mah beda mah. Aduh. Aing kudu tingali atuh kana pangdiukan. Jauh teuing euy. Tara ditingali aya diuk teh. Aya pikir sae naon? Kelana, mana sawareh deui? Beres. Aduh, tambah. Bade ngahacurkeun si Mah Baktos Gusti. Ya diterima. Tumor kepala. Diterima. Nuhun ditampi mah. Aduh. Karunya ieu di planet Jupiter itu. Bisa jadi. Nya. Anak ini ante. Atawa meureunnan incuna nini ante. Bisa jadi. Pugus eta mah bayi tabung. Moncong sok ngahina sia. Yo oge makhluk pangairan. Makhluk pangeran gitu lain pangairan. Ade goreng ge nya. Ade goreng oge sabab di hadapan pangeran mah sarua bae nu kitu nu kieu oge rekep dengdeng papak gede. Papak sarua. Papak sarua.
Bisa ikut itu. Eta teu tumor sirah meureun mah. Aya pikir sae naon Gusti? Ieu. Sakumaha anu parantos kauninga ku dulur-dulur. Iya. Yen dina waktu-waktu ieu loba anu korban teu pihak urang. Sanes seueur deui unga nyerang, unga eleh. Nah, aya urang teh kumaha wae atuh teh unga nyerang dengan eleh ujung eleh. Can aya kemenangan pisan. Can aya kemenangan kumaha ieu jajak pendapat teh. Aduh. Nya. Nyeta kitu tah. Cing. Sagala urusan teu angus-angus. Kabuntut bangkong we. Kalah tambah deui urusan teh kumaha atuh ieu teh. Moareng serengse gitu. Can kasus Bang Bali. Ya, Ingus teh memakan kitu. Nya. can beres eta oge. Can beres-beres keneh wae kumaha atuh ieu teh ekonomi politik hukum teh stabil. Nya. Dah. Anu unjuk rasa kalah beuki seueur, anu demonstrasi. Demonstrasi Nya. Wisatawan di luar negara ayeuna mah teu sararumping da sieun. Sieun kasieunnan. Boh wisatawan luar negara boh domestik. Nah, eta teh. Nya. Heuh nyeta. Investor asing teu wantuneun ayeuna mah nanamkeun modal di urang da sieun. Kasieunnan. Kumaha atuh kieu-kieu teuing nasib negara teh nya aya ah. Aduh. Nya. Wati. Atuh geuninganan mingeus wae maneh teh ngomong bae ih. Atuh da sagala rupa oge moal rengsek ku ngomong. Aduh ai teu heuh. Da anu penting mah pelaksanaanana. Aduh. Oh, eta ku kituna uing teh jadi atuh mingeus geuning. Ih. Mun ku teu beunang dicarek. Ari maneh? Apa itu maksudnya teh ngadengekeun ngomong dunungan? Atuh nah bet ngecebrek wae ieu teh kumaha? Aduh. Tah kitu mah tak naon atuh lamun jempe. Ngararomongna teh kararitu wae nya amit-amit. Ya. Kieu nya. Doh. Ayeuna serangan anu pamungkas bakal dipimpin ku Rama Prabu. Nyaeta Kangjeng Rama Prabu anu bakal ancur-ancuran dina waktu ieu. Jadi Gusti Prabu Rahwana anu bade angkat. Iya, sae abdi siap. Siap Gusti. Siap. Aduh, eta mah. Sugane meunang ai manahna maju mah. Wah, percaya ke. Ai meunang mah sugane abdi. Pihak musuh teh eleh. Mudah-mudahan sakitu. Ayo, pada lumampah dina waktu ieu. Sikep pedang tamsir kana cara sapana libung. Init mangaklan Gusti. Abdi bade init ngawartosan heula abdi kapun bojo Gusti. Heeh. Baik atuh. Bebeja heula maneh moal ka pamajikan maneh. Atunya heueuh. Aduh. Urang bebeja ka pamajikan urang, meureun urang teh dek init perang ayeuna. Eta doa anak itu. Heuh nya atuh henteu buru-buru. Ayeuna ai uing majikanna moal milu perang mah. Nah, atuh geuninganan maneh moal milu nah eta sumpah prajurit teh dikamanakeun. Eueuh alasan keur prajurit mah teh kumaha-kumaha oge. Pamajikan uing kereuneuh. Mangkaning tere ngajuru geus pulana ena teh. Geuningan teh pamajikan maneh keur ngandung. Atuh nya heueuh. Geus sabaraha bulan ngandungna? 3 tahun setengah. Or atuh geuningan ngandung naon lila-lila teuing eta ngandungna. Ai ngandungna teh lain ngandung orok. Tapi ngandung maksud jeung tujuan. ngandung maksud jeung tujuan naon kitu? Hayang maehan mitoha cenah. Diidinan ku maneh maehan mitoha. Nya heueuhkeun bae da ka hayangna pamajikan. Dilaksanakeun. Jadi mitoha pamajikan maneh teh rek dipaehan ku pamajikan. Nya dek disantet. Diidinan ku maneh. Nya. Na maneh moal doraka kitu. Nah make doraka da teu dulur teh naon? Hor kapan mitoha pamajikan sia teh bapa sia. Kayak kitu heueuh. Hor. Can kapikir bener sia. Anu rek diteluh ku pamajikan maneh teh pan eta teh bapa maneh.
Jadi mitoha uing teh Bapak uing. Lain mitoha pamajikan maneh. Or. Ari sugan uing mitoha uing teh Idi Amin. Apa neta mah deungeun-deungeun. Oh, atuh lamun kitu mah kudu dicarek. Heuh, carek. Ayo atuh urang ini heula. Mending ge perang urangnya. Ayo. Mangga Gusti, ayo. Mana bet ngahalangan jalan batur? Orpan mana anu lempang da kita tadi ngomong cicing di dieu. Kadinya mengkot teh hareup teh ka ditu geura ulah lempeng. Eta parapatan Da ka itu mah tiga jebur. Tunggu geuning eta ngahalangan wae maneh mah. Apaan kadinya lega goblok sia teh. Sok geura sok. Sok. Balik kanan. Tah kitu. Sok lempeng enak mah. Lempeng. Atuh geuning heueuh. Mangga kulan Gusti. Ayo pada lumampah ulan Gusti. Lihat nanti hati-hati. Rama Prabu mangga urang sami-sami halumampah wae. Urang-urang kiskena ansur sia.